usir karena penican rasa panah limpung. Di waktu ke waktu memang ieu kareta pinarom pada ngajagi ku anak buahna getiak kalawincang. Namun dinten aya langkung seueur anu ngajagi margi detiap kalawincang di parantos kengeng irapat bakal aya nu ngaboga teu kareta pinarom ngambikan. Wayang dulur-dulur anu satya satuhu urang sanareasan laku anak buahna Gusti kalawincang sia mohon aya naon Pak ieu teh duh ampun cara bisa syari duh subuh-subuh geus nyajaga duh ampun geus ada luar ayo pikir saeun aduh ampun kahne anjing teh oh duh ampun ngomongna juga domah kitu surat domah kadoan siapa wayana opat marhab usian kidul kaler kulon wetan sabab teh aya wangsit anu katarima ku dunungan urang bakal aya nu ngagugat atawa deuk nyokot ieu kareta pinarom kuhar sakitu masih giat cing hati-hati hayo sacekle usian opat hege malahan parantos disayogikeun sedang tempat putah anu gesan bertahankeun ieu kareta pinarom margi teu kalawincang geus kudu rempan ku kaayaan margi ieu kareta pinarom teh titipan hiji jalma manusia linduhung dewa kemanusiaan lepas harusnya bebas corak istaka kawan itu menguas badan merah
lebih kula kawalingin pitu. Detia kalawin sami aja kaget ya aing Bima wis teka. Sakna si Bima kampung waku boya Bandung. Jika na ieu ngaku gak kareta. Hege. Ajua pinar. Jola-jola jika hayam turut-turut gitu ulah kaget detia kalawin sagi saha lain Bima dek naon silakan yuk ulah bakal nyokot kereta pinar udah si kunyuk gagabah gitu eta nyarita dulur-dulur anak buah kaulah kapung waktu buahnya malam Bima. Kena siamanya lalaki karena Siti jadi. Bima siap.
Bima Bemo. oh sia Kumaha ieu mah bemo sia. wih salah sia seribu tahu sia yang mati kasar sia rek pangi jeung aing aku buka eta kereta pinaro dipasrahkeun ka moal aya harus siapa aing kok deui sia Coba-coba orang pada ngedalahkeun katimulan kagagahan kasaktian jeung kamandragunaan. Hei anak buah kaula kabe. Mundur kabe buah kuat. Gusti. Buntu ieu coplok genep Gusti. Ada silakan yuk parangkakan soplak Gusti kula. Itu copot Gusti subhanallah. Tak potong. Sanis. Mundur pada
cocok ka dieu punya. Aku bakal ngapupu kareta binaro. Wah, darawara teuing sia. Darawara teuing namun kana ingin numbugana mangkani numbugana teh galak deui sia. Jadi numbugana goreng patu teu bogoh bentuk. Aing teh 100 tahun teu wani deuleu mecahkan oge. Bari saukur ngelapan, ayeuna kali-kali siang mawa deuk nyokot hayang dicarekan. Darawara teh nulungan aing teh galak deuleu. Saah moal beja-beja pokona bentuknya mah jiga penguin deuleu. Jeung gede itu teh ongko. Heeh, begini tuh ongko. Aing apa? Saha? Boleh. Balik, mau bisa. Ayo. Cukup. Berat anjing. Sugan teh. Halah saha maneh teh? Aing Bima. Bima teh Bimas mana teh? Teu apal aing Parawa teh. Ulu pun ditakar di aku. Moal aing ripuh meureun. Nah, atuh seuring nanyakeun. Nah, atuh saya teh ngomong bleku. Kitik sabae. Sorry. Panawa teh asuhan Bapak Semar teh ya. Teu kapiro gawe. Eta mah Semar bos kuing atuh. Eta teh anak buah kaula, paungan kaula. Eta teh Nya. kuing mah dipunjung di dama-dama teh. Malahan tahun 2018 jalan menjadi bupati cenah teh. Bosan jadi lurah wae cenah. Ieu teh bener. Wayahna seri kubu bae nya kareta jeung sia-siana. Ari maksudna Ipaka. Keur mas kawin. mas kawin saha? Adi aing teu kawin. Wah, eta geus bebeja asal ka bapak bos kaula. Ka saha? Ka Semar, Bapak Semar. Geus. Di Semar kumaha aing. Ada orang itu, eta teh jelema teh gede amat teh. Sakti Allah. Tenagana gede, dahanna gede. Hutangna gede. Wayahna seri ringgit wae. Oh, sok atuh yang pagi onggo di jeung bos kuring jeung Semar. Bari geus 100 tahun kuring teh teu digaji-gaji. Usaha. Bos Semar teh. Janji onggo deka umrohkeun. Kalau ngomong eri laksanakeun teu. Aing urang pagikeun jeung kaula sakalian deuk di bawah. Atuh. Wayahna gusur ku sia. Naonana? Eta Nyamenta nyanita. paehan sia wae. Sok atuh mamanya eta. Eta geus ieu. Pada rumah Pak. Tunggu baik. Laukir mate. Salara gitu jeung jambu gede jeung kasar ngomongna deui. Gua sopan santun si
gede kanyi Bapak Semar yang pernah kaulah Bapak Semar. di wetangan negara maka panasannya tanah kaindraan Raden Gatot Kasannya kesannya nak papajangan basal kencana numutkeun pituus marpuna pawang memang ayana di kaindraan namedugi Raden Gatot Kasan parantos kauninga ku Raden Gatot Kasan jumiringna ieu papajangan pasal kencan datang nira tangan demam sewu papajangan pasal kencana wa Semar nuhun wa pituduh alamat di salira paman Dipati Arjuna Rupina bakal cios nikah di paman bakal laksana kami subada waning ke kendiri papajangan pasal kencana bakal dibawa baula Raden Gatot Kasan kadalakeun nguatak ajian anu ngansik dina dirina yantawisna Pancabraja Raja Musti Raja Wikalwa Raja Wisesa oke Raja Dentang anu ngansik dina dirina Raja Musti, Raja Wikalpa, Raja Lamatan, Raja Dentang, oke Raja Wisesa, tolong kaulah kesan, kodol, ia papajangan masalah kesan. Wop, hop, Raja Musti, Raja Walet. Macam mereka aduh ampun ting paman ampun kenapa siros nikah teh paman gini tapi tina sangkian hari mana teh hampa gening kanyataan ieu papajangan pasal kancangan kacida beurang teu kabawa kacir Pancabraja bajingan kiri sabta mengarah tapak mengarah sabta parugo waringin sungsang larang taap ujung hingga ke bawah tuget-tuget acan kurang ajar Semar budak bawarang ngalejokeun hai aduh dasar aki-aki 7 mulut mulai mencerita berat gitu mulai mah ngomong aki-aki deh karena saya geus gede hati hari kanyataan anak berat
Aduh. Silakan, namun eueuh hiji syarat berarti bedog di karena paman Dipati. Datang tangan Imam Syekh. Mulai menyarita. Naon deh? Berat itu. Naon Iya, dah. Kalecok ke sekolah. Lain seri mikir. Nah, aku sanes naroskeun heula salira rurusuan. Dari ngebicara tuh. Sok atuh cobian. Nges. Kalangkat disuntur kaulah. Hari akan wawartos urang teu. Nyungkeun ibin heula teu. Sadaya puji kagungan Gusti Nu Maha Suci nu ngurus sadaya alam. Ya alam teh kaurus Usaha. ku pujina, Puji sah. puji anu kagungan Allah Subhanahu wa taala. Puji atuh, puji kodim ala kodim, puji hadis ala hadis, puji kodim ala hadis, puji hadis ala kodim. Kudu nete tarajeun cak hamalam. Mikit kudu amit, nalak kudu beweja. Janji geriwil. Nah, itu sekalian yang baik menyana sekalian. Punten. Tuh. Ke bawah awas. Naon Kamu ke bawah gua nih. Teket. punten. Assalamualaikum. Oh. Ngobrol jeung saha sih cik aku. Oh, ya. Isuk deui menyana isuk deui. Utuhna ayeuna. Poho teu bawah. Kopi eueuh deui. Lamun aya kopi, meuli sorangan sia teh. Bakakak ya orang ngobrol hayang. Punten. Wayang. Sini do. Kalau yang nyebab jenengan Gusti Maha Suci nu kagungan sifat-sifat asli. Kudratillah bi rahmatillah bi fadilati. Hampang kuasa. Sabulah. Waduh. Luar biasa. Bapak si cepot. Teu sangka. Naon capek awak. Sampai ngurap teu pira. Sok sebiar. Sok. Assalamualaikum. Sapunten teu ngabantu si kopi. Benyar. Benyar. Gede we dari ka dieu. Wah, yang bakakak cenah wah. Yang bakakak. Kayak itu diieukeun di apelkeun gitu.
Tinggalikeun Pak, tinggalikeun. Sok. Wut. Wut. Esek kene wae. Punten. Tuh. Bersihkan dua hati. Gitu. Kakak siap. Tuh. Kupanon. Malu sedih keragayangan Pak. Sampai Pak. Ulu lewat. Sampai Pak. Pak, enggak Pak. Aki-aki mencari. Aku juga kabudak pas orang layangan. Kumaha Sok cobaan. Sok angkat. Awas menyerah. Sok. Sok. 1 2 kilo. Ke bawah bawah. Nuhun wa nuhun. Ke bawah wa nuhun. Itu si bantuan males sekali. Didagorkeun kena beungeut. Paman, cios nikah teh paman. Ngungkukeun deui. Paman, cios nikah teh paman. Jauh beki jauh. Cios nikah teh paman. Cios nikah teh paman. Kalian deui tanah pilih. Jelas jauh. Cuk. Nah, ingat ke akang isi lain. Buah-buah. Kata si awak-awak ya disawarkan deh geus kacokot di dalam teh bebe andeurkeun kena kusi otipati kena truk si ayah si RW geuleuh dicarekan we si otipati teh ini kan dipersulit ayeuna tanggal itu ditanya KTP ditanya SIM segala rupa kelakuan baik mata si koprot tah padahal manu dewek terus lain kadul diinjem teu pirang sajam teu bikeun kemudian silokan nanta hah? Oh jeung sona itu teh son acin jeung son siwadana kudu buka mata wae aing kasih pati cuk tegar syawat awak heula dewe Raden Gatot Kaca maka tingku bunga mangul papacangan pasal kencang di jalan anu pinuh kuleuna aya hiji makhluk satu bodas wana daya kajabi anoman perpancana suta ari anoman wujud tapa berata parantos teu aya entragan parantos kalangkung ratusan malahan ribuan tahun zaman Ramayana anu kapengkeun ngarasa bosen hirupna atuh tapa berata palaeti ulut umurna kudu kagungan hari tapana melakcau sirah kaharap suku kaluhur
jajalan penglukisan sareng katut kasaan ujung kapal bari manggul papajangan pasal kencana atuh anu antuna anu menuju tapak kagalih kuratir katut kasaan aku kudu amarah teh kawadahan sapuringkah ulana paman cios nikah teh paman cios nikah teh datang merah tangan demam kerang saja kaulah katut kasar nasihat itu dulu lenterenya tapi siap kecedok di jalan barangan jalan kenal air kertak pak tapa juga nukero siap nah boleh itu tapa beraksau yang di jalan ini nah aku siap lenterenya apa sih kaulah pak bawa pembacangan bahasa kencana hari aja sah ya kerjaan lain mau mobil kain Indonesia malayang dua malayang tiluan nomor perbancana suta jago bahula apal tidak bahan Ramayana Batara Wisnu Batara Rama apa dia? Boro-boro. Wah, apa sejarah kalau kita serang Hari sah. karena kalau ada orang terbaca suta aing jago baheula. Hari sah. Ulah katut ka saing jago ayeuna. Baheula jeung ayeuna wirana. Ayeuna jeung baheula wirana. Aing teu sieun ku sia, aing tidak kenal ku sia. Sia teh kok sering ngomong sia. Kalawan atur. Ieu geus sasamana kaulah geus sarua. Kaulah yang panggil jeung teh pribadi, Kaulah yang nyaho jeung daging pribadi. Sok nyaho. Tau, pindah jeung aing sok. Pindah naon sok nya pindah jeung aing jago bakal jeung jago ayeuna hidau. Hah? Jadi sia. Macua. Salah deh, kaulah katut ka saya. kaulah nomor perbancana suta.
Oh, siap. Aing jeung baheula aing jeung ayeuna. Kuat Ya bakal sukses. Kurang siap. Maju aja. Cukup ya. Terima ini. Apa dikit Ke sekolah capek ya. Ke sekolah sama. Monggo jago baheula. Baheula jago teh ayeuna mah geus sekolah tatu napas geus bono. Encok geus loba rawak. Cangkeng beras. Bisi penasaran teu atuh cekap. Wayana tutur ke kaula ini barang kaula. Ke ka mana? Urang kamar tah. He. Ari amarta teh rajana teh prabu Yudhistira. Iya. Anu, ari ajeun naonna? Kaula anak anjir. Bawa. Baik itu kumaha? Atuh ingat tuh. Suka teh apa? Ya, Ieu kieu we. Deh. Sok. Jieun deh kaula, terus kaula teh tapat bae-bae. Hah? Jieun deh kaula punigar ku arit sok. Bisa yang macam-macam kali bejakeun kamu. Dikisik anu ke jeung hayang. Deuk segede kumaha jelema. Mak teh jago baheula sekolah jeung ade mah glutan. Sok. Jeung sasana mah wani adukeun. Jaga ulah Entong di saya mah. betul ke kaula. Oh, mah. Beneran. Asa kakara ayo moto jurus model gitu. Gatot, gas. Ayo dituturkeun ku kaula. Brahmana, yuk lebo. Tengah unur-unur. Abang di padang pasir kieu. Bener aya yang unur-unur mah loba ka. Lu nya ge lumayan ukuran diabetes deui. Dikumahakeun teh brakeun da buuk. Dari menyambut nemutkeun pelang bener ieu teh tegal syawat-awat tapi ceuk bapak tempat ngunding kebodan teh di dieu nu 100 teh tapi eueuh naugna acan euy belah mana ngundingna dieu teh heueuh asup urang ka tengah-tengah kitu eta ka saragore di ditu urang bari nyiuhan wah goblok nyiuhan sia saragore sama dhuwur sia teh jeung panas jeung naon ya jika nak kaya tempat taraya hujan jika nak moal dari menggeresan dia mah
Malah hujan lamun tukang kredit bapak jika negara mau. Nah, saya tengah bodor deh, udah itu. Nggak bodor dilempar, di sini tipis. Ya. Nauna acan. Tapak. Ada kudu ayah atuh dina ayana geuna pasti ayah jukut atuh deui mah jukut oge eueuh. Da kudu nyatu atuh. Euy. Tak. Wah ngarejokeun bawa deuleu bisa jadi. Angin ngegerebugnya juga angin harodo yang menyebut bisa jadi. Di tadi tuh buat hayang tiih kuring teh. Jangan bibi sembarangan sih teh. Ya tadinya kan tangga sangat goreng. Dosa sahaya kada warnongnya. Udah amal di tokongnya masih kena gede kuring. Wah misalnya saya teh kada sintel kayak kemudian tinggi itu siapa? Oh sedikit ditahan di jelekongkan ya. Anjir, Gusti, anjir, monyong saya cek aing oge sia bismillah henteu. Teu poho anjir. Anjir aya haseup hijir. Kasabrang ka Palembang. Balik da buah kerupuk anjir. Oke loba haseupna deueur. Iya jika rajana ulur-ulur teh. Aya monyong we dulu di ai goreng batuta dulu. Goreng sopak ieu. Terus ini hawuk gitu. Itu tinggal di korongan manet gitu. Saan mengihan di mahain. Aduh. Gimana sih? Si tangka sadakori dia di mana sih ada biji nanti dari yang belum tingginya apa sih pembatas itu Julian Tayai pembatas satu kilo dia dimahain dikihan ke sopan sapi siya angin siya kamada ini papunten aden naon papunten naon aden aing teu kati naon papunten naon aden sanes itu kita pun naon sanes sumuhun name naon sumuhun name aing teu kati bahasa sia bahasa naon sia abdi teh bangsa manusia naon abdi sumuhun abdi teh karegiol naon sumuhun teh kan abdi karegiol naon teh ngomong naon sia bahasa naon aing teh kati bahasa sia anjing jeung naon suksa maju di antara sia dua saha anu ngihan imahai sasa marah
abdi teh ngaran teh Raffi Ahmad. Naon abdi? Raffi Ahmad itu. Heuh. Raffi Ahmad. Ari itu tukang saha? Kuring Cristiano Ronaldo. Siar Seven siar resiko. Bangsa naon maneh? Manusia Dek naon sama tok dieu? semua nabi teh tebih-tebih Naon abdi? Ari apa cek bapak si dadung awuk teh apa tuh dikana ieu si dadung awuk teh ieu Iya dulung awuk. ya geus ratusan tahun kurang leuwih geus 300 tahun dari kaji ku bapak teh gaulna jeung kebo jadi bahasana ge bahasa kebo moal ngartieun bahasa urang kebo bahasa lemes mah kudu kasar eta seubul gaulna jeung kebona masih aing kayaknya Siapa nih? aing ngaran teh Bob Tutupoli. Oh. Siapa mana? Kurang orang manihor. Heuh, dek naon sama tok dieu? Aing datang ka dieu dek nepungan boga tok sia anjing. Heuh. Bener nyambung jeung bangsa mah dulu. Iya, iya. Cici. Siapa yang perlu naon ka aing? Aya perlu aing sangkut paut jeung muning aing. Muning naon sia? Muning aing, muning bapak aing anu 100 anu diurus ku bobongok sia anjing. Oh, bener. Kayak ada bapak siasa. Bapak aing ngaranna Semar. Semar mana? Semar Kudapawana. Baik anjing. Demi Allah semanane goblok. Goblok. Jangan aing nyogeun. Bapak sieun jeung bapak abdi sarua. Naon abdi? Bapak sieun jeung bapak aing teh sabapa ngaranna teh Semar Kudapawana, indung abdi teh Setia Ragen. Aduh anjing poe teh. Eseuh. Dicengan. Dek naon tok ka dieu? Dek ngagubuk muning. Kita saha? Bapak aing nu 100. Oh, anjing sia. Muning aing. Di parapan ku aing. Di angon ku aing. Di mandian ku aing. Di kecakeun ku aing. Di beutingkeun ku aing. Ku aing. Leuneuk ku cepot. Oh, gelombangna hiji-hiji. Senang cek bapak teh apaan geus 300 tahun gitu teh. Heuh, Mana teh candi gaji. heuh, geuning nyaho. Oh, cek bapak aing. Mana bapak sia nama tok ka dieu kitu. Anjing kita. Teu mayar-mayar ka aing, ngarep-ngarep aing. Sagapa ayeuna ngabubuk jok kita anakna. Mana sia? Pokoe da aing moal saya capek mah 300 tahun diurus ku aing, di mandian ku aing, di beutingkeun ku aing, di pangaritkeun ku aing, di angon ku aing. Anakan Ku aing. ieu mangke bapak nyusul ka dieu batura patalina mah Balumang Timur pek we. Anjeun sia jeung bapak aing. Ngan kuring ayeuna butuh kepepet pisan. Oh, muning aing digembung ku sia teh heureana. Aya duit dibikeun ku aing, aya duit aya barang. Ayeuna di manas muningna. Oh, mani beja-beja ku aing mah. Rahasia muning aing. Barapan ku aing, mandian ku aing, jangon ku aing. Dikitu ku aing. Tuh anak kan ku cepot dulu. Ya, rek dibikeun mah sia teh. Kamu teh dibikeun dikadek sapai. Hei, sapai. Syok sia, gelut jeung aing. Leuwih hade jeung jembatan aing bikeun. Muning leuwih hade gelut jeung aing, tabok aing. Gelut jeung aing. Ya, sok. Tah pecahan. Kadek kuluna ku beuneu anu seukeut. Kuat.
Sok siap Maju. anjir Katutung gitu. anjir hai kira begitu Hei, utang pati bayar pati utang wirang gelutin aing siap. itu kuku uning aing diparapan ku aing macikeun ku aing jangan ku aing dimanian ku aing akhirnya kuku sia Tapak nama ayam tapak suku siakan itu sila wala tempat tapak ngajaran rebrat jeung tarongeheun deui urang turune jeung kawi daun hutan di wanana deui dipotong sieun bener gaji ulu baik alhamdulillah balik-balik kanan hirup kayak saya aing mungku eta asa dosa dewek anu mintana dewek anu nugas minana anu diri cageurkeun teu tanggung jawab dikatarutung kitu pipina tapi dewek apal ieu tapak dampalkeun si Ahuk si Dudung Ahuk kulit parut argandar sinuhun waras itu makarin jati itu makarin waras cagernya semula kesitu berudang hurudung cerah gerhaya cerah baheula ka hari teh teranyar udang goblok sia teh kekonjoran jadi amas teh bina-bina teuing bapak geus teu nyaah beungeun ka anak sia kira-kira geus teu nyaah serahkeun abdi teh Pak ulah disebahkeun model hil naon sia teh si Awuk ejaan jago teh si Awuk teh aing gitu aduh Pak teh bulanan luar biasa geus lengen cek saha cakan bapak berat di mana si Awuk aja dong ya iya sampai nyok dia nyok nak rasaeun da curangan ada anak kumaha aing ngan beureun sieun di anak teh tadi kumaha liana ku sirai pikihan
Sakieu teu pira. Bijil koprok sia. Bijil. Ayo lah. Masuk. Nangsir gitu. Keluar sia. Ini kompor api tadi mana diyakini. Baik kan bujeng kol sia. Kita kerasa lu. Cimodal, cipae. Kasaha sia teh ka maneh. Keluar sia. Iya. Juga teh kulem. Dah, dia. So. Ada panjang berapa? Sisi. So, nyawa. Kalau uhun enggak apa-apa aja. Sakit tinggi bohong gitu. Pohon deui silain ka dewek. Duh. Naon? Pohon deui silain ka dewek teh. Sama nih. Tak benar Doni, pokoknya nggak bohong. Yang terkenal daripada hal nyamun, yang disebut cohor. Bisa ngaku bawa muni, dulu aja padolna itu. Ini tuh padol muni lagi. Apa kesek ka dewek itu? Duh. Aing teu nyaho teu waduh ka sia. Baheula bisa waktu di pirang elak saya teh pohon itu. Aing teh waduh ka mana? Kemana karang di bapak heuh. Siapa nih? Dewek Semar. Semar mana? Aing teh nyaho. Siapa nih? Teu waduh aing teh Semar. Sorry anjing siapa? Korek kaki teh. Siapa? Dek naon sia ka dieu? Ieu. Dewek ka dieu ngahajat teh deuk ngabubung muning. Muning naon? Muning dewek anu digabekeun ka si lain. Sia ngeunana muning aing. Diparapan ku aing. Dibetikeun ku aing. Diurus ku aing. Dipangarikeun ku aing. Ayeuna sia di luar deuk ngabubung. Oh. Hampura dewek teh geus 3 tahun kamera teu gaji ka si lain. Tah ayeuna digubung eta muning teh anjeun teu digaji. Belum jeung aing. Heuh, belum jeung aing. Kuku warna batu teh dicokot sia. Muning aing, diparapan ku aing, dimandian ku aing. Ayeuna dicokot ku sia heuh. Belum jeung aing tarok aing sia. Ulah nyerahkeun anak kamu kayak kawan hider. Ditantang gitu teh berak kemana? Sia teh beneran ngajak gelut ka aing. Sok, aing teh sia ku sia. Rontok aing. Koprok sia. Mun ieu wati sunturkeun aing. Heuh sia. Sok, maju gelut jeung aing sia.
Dipusingkeun ku aing. sok sayangnya 300 tahun tepangi teh geus aya leuwihna ka Mustai. Aya leuwihna eta kakuatan dampaleun maneh. Kurang ajar sia ngahina. Sok sia. Pak, Bapak. Naon? Eling kene. Eling jaga hidup Bapak teh. Bapak mi cako. Sok sia. Bapak. Bapak. Pak. Acan pae, Pak. Acar jang. Ya hidup Bapak mi cako lah. Pak, kain berapa ya di Pak? Dagor siapa? Mejil. Sok, leuwihan ti eta kendaraan. Lu. Kuat sia. Dura pemilis. Bagus sia. Udah. Bina-bina teuing. Sudah teh moal muncul. Pak, Bapak, kuat ya hidup pameh kita. Pak, berapa ya Pak? Awas. Jagoan sikil Indonesia. Bisa dikupat heula di padang dia ya buka sia teh nya ka eueuh mata dijawarkeun teh. Ya. Uluh. Beakeun. Siap saja bayi mana? Iya. Sok sia. Ampun. Hei. Tapi dia teuing. Kurang tarik. Hari. Asik kudu. Kurang sia. Kamajuan sia hidup ditinggalkeun 300 tahun teh wae. Aduh. Ampun, Bos. Berapa sia juga pohon deui ka aing aduh. Ampun teh, Bos. Sanes dua bisi, tiga bisi semar mangalihan. Iki mah abdi apa kana dampar pendengar syarira. Yakin saya teh bos abdi gunungan abdi ATM abdi. Ya. Dikamarakeun muding aing. Aya. Mana? Iya. Dek digubung dipake wae. Sakalian dek diguruhan sia. Saya pake kadi pas Kenal kali ya. Cik, mana muding lah? Iya. Rahasia aja dina pecut. Mana pecutna? Tidak pecut kenapa?
ingatkeun 3 kali. Muning ngamuk. Opat kali muning modal. Pokoknya. Hiji, 2 kilo. Itu muning tika dongkol gitu. Aya muning montok gitu. Aya muning. Naramani kulukna ngajenol. Muning ngawilu. Nabok siapa ini? Yuk siapa saya kakolo. Muning gitu di dia pas 100 atuh seueur. Muning modal Pak. Muning jadi aing gitu. Tah. Ye cabutan dinas sirah kuring aya buuk anu beureum teh buru ke silai. Baheung geus silai. Nuhun. Cukup atuh. Sok. Hujan. Hiji nu beureum ulah kabeh di dulu teh. Mun bisa mah jeung bohong-bohong dulu. Baheung. Leungit diri siati cawarna senyata jangelek janten suwiji satria. Sinana kumaha Semaka pihak uluk pangresa mahaul. Diterima ku kaula nya bapak mah kabatur asihanana. Kabatur mah sok deui eta. Kuring mah geus 20 kali lebaran sudah dibere. Ku aki-aki teh. Saudara di luar bapak itu. Ya. Jik. Ini kasawarga di sawarga aya kursi anu masih keneh kosong. Jabatan anak keuangan bagian debit keuangan ini Gue ngomong rasa ketika di kantin ini apa? Hari Pak, kurang lanjut ke habis Pak. Ya, senang maju. Muling kesempatan tinggal 2 kalinya. Nah, lupa. Ayo, giringkeun. Aturang-urang astina naruntutan maluli parenjeng isinu taya papadana jodoh pati bagja cilaka tentang rahasia Gusti Mahasiswa takmaran jodoh Raden Dipati Abdurrasari Dewi Subandra sadayana
mudah-mudahan panjang jodohna panjang yuswana sakali merdeka tetap merdeka sakali selamat tetap selamat sebaran sali-sali tutup rawang sekota